Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah patepang deui sareng para wargi sadayana urang ngaos deui. Alhamdulillahnya urang dilajengkeun enak kana kitab Ar-Riyadul Badi. Anu teh aya kitab Riyadul Badi ahna ayanya dina kitab Safinatun Najah atau dina kitab Sapinah. Ieu pan atasna kitab Sapinah, tah ieu bawahna kitab Riyadul Badi. Abdi ge ieu ngalogatna dina kitab Sapinah, cuman bawahna kitab Sapinah gitu tah. Ieu kitab Riyadul Badi. Anu gaduh kitabna mangga logatan sasarengan ayeuna masalah masih kena dina bab wudu, babul wudu'i gitu. Anu bade subscribe mangga subscribe. Anu bade klik tombol like mangga gitu tah. Bismillahirrahmanirrahim. Bade bagikeun ka sadayana warga muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat mangga gitu. Ieu kunaon urang wajib ngaos kana kitab Riyadul Badi. Ieu teh kan tata cara atau kaifiah. Tata cara urang ibadah ka Gusti Allah anu bener kumaha? Karena cek dina tanqih oge kan tos dibahas teh kamari dina kitab tanqih. Hiji jalma anu ngarti ilmu fikih ibadahna esarena ge lebih bagus tibatan ibadahna jalma anu bodoh gitu. Nu teu ngarti kana ilmu fikih, mata jalma anu ngarti kana ilmu fikih mah sarena ge leuwih bagus daripada ibadahna jelema anu teu ngaji fikih, nu teu nyaho kana fikih gitu tah. Jeung lamun dina sakali salatna ge jelema anu ngarti kana ilmu fikih sakali salatna leuwih bagus tibatan 1000 jalma anu sok salat wae tapi teu ngarti kana fikih. Itu kelebihanna teh nya. Jadi jelema anu teu ngaji kana fikih mah pan teu nyaho tata carana. Wudunya wudu wae, kumaha wudu teh syaratna naon wae teu nyaho mehna mah wudu kitu we wudu teh. Mata pantes sok sanajan 1000 orang oge nu kitu ngabandingan jelema anu ngarti fikih hiji eleh ku jelema anu ngarti fikih hiji gitu. Kita kurang ngaos itu tah supaya terang sadaya orang belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna anu katiluna masalah babul wudu'i, bab wudu keneh. Kamari atos anu kahiji kadua atos. Anu teu acan mangga cari wae di playlist ayanya. Kitab Riyadul Badi. Wasalisu jeung ari anu kat Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu jeung ari anu katiluna gosul yadaeni pardu wudu anu katiluna gosul yadaeni eta ngumbah leungeun dua ma'al mirfaqaini sarta dua sikuna tah. Jadi ngumbah leungeun teh kudu nepikeun ka dua siku. Coba lamun teu ngaji ilmu fikih ngumbah leungeun teh nepikeun ka mana we mun sakayangna. Wajibu jeung wajib naon gostu sya'rin nabiti ngumbah bulu anu jadi alaihima anu tetep ieu bulu aya dina leungeun dua. Jadi bulu-bulu anu leungeun anu aya dina leungeun dua kudu dikumbah. Zahiron luarna wa batinan jeung jerona. Wa in kasuro jeung sok sanajan kandel itu bulu. Wa tola jeung panjang itu bulu. Wa jeung wajib naon gosusil atihima ngumbah daging jadi anu aya dina leungeun dua. Wa in tolat jeung sok sanajan panjang ieu daging jadi tuh. Jadi lamun aya daging jadi dina leungeun dua kudu dikumbah. Pokona mah anu aya dina leungeun dua kumbah kabeh dina ti mimiti tungtung ramon nepikeun ka tungtung siku. Siku-siku teh kudu dileuwihan ka luhur tilu jengkal tilu ramo mah tong pasting siku. Pokona siku kudu kakumbah we intina mah kitu. Warobi'u jeung ari anu kaopatna masujujin eta ngumbah hiji jud minjil diroksi tina kulit sirah. Ngumbah hiji jud tina kulit sirah nyatana ngumbah buuk berarti. Aw min sya'rin nabiti atawa tina buuk anu jadi pihi dina sirah tuh. Walau rosa sa'rotan jeung sok sanajan salembar buuk wahidatan anu sahiji. Walau rosa sa'rotan sok sanajan buuk sirah wahidatan anu sahiji. Bisyarti alayam saha kalawan syarat ulah ngumbah ieu si jalma alat towili kana anu panjang al khoriji anu kaluar ieu si towil an haddir rosi tina batesan sirah. Jadi ngumbah buuk saeutik
ngumbah hiji juz anu tetep ieu juz teh aya dina sirah, berarti ngumbah naon? Ngumbah buuk. Mun bukan yang ngumbah kulit sirah gitu. Nu penting ngumbah hiji juz tina kulit sirah anu aya dina kulit sirah. Lamun anu gundul botak nya teh naon? Cabak we eta nu gundulna. Penting ngumbah hiji juz tina kulit sirah eta. Anu teu meunang naon? Ngumbah buuk anu panjang anu kaluar tina hadna sirah, tina batasanna sirah. Misalkeun gondrong panjang ngarumpai ka handap teh nepikeun kana punduk dikumbah we kurang teh ngumbah buuk nu penting mah ieu we nu deukeut ye nu dinu punduk kurang kumbah saeutik toel-toel gitu tah. Eta teu sah soalna kaluar tina batas sirah gitu tah. Matak kitu. Lamun ngaji kana fikih mah nyaho penting gitu nya tah. Anu can nyaho share. Wal khamisu jeung ari anu kalimana gosuri jelaini eta ngumbah suku dua, ngumbah dua suku. Maka baini sarta dua mumuncangan anak tah ngubah suku nepikeun ka dua mumuncangan nya hanapeun bitis mumuncangan teh min kuli rijlin tina saban-saban suku wasya'ri rijlaini jeung ngumbah bulu anu jadi dina suku dua wasil atihima jeung ngumbah daging jadi anu aya dina suku dua kasya'rol yadaini sapertikeun ngumbah bulu anu aya dina leungeun dua gitu tah. Wajibu jeung diwajib non tahrikul khotimi. Naon tahrikul khotimi teh? Ngabersihanana ali gitu. Wa adoyiki anu serg ieu ali. Wa takhlilu asabiil yadaini jeung wajib nyuai-nyuai pirang-pirang leungeun dua, pirang-pirang ramo leungeun dua. Warijlaini jeung pirang-pirang suku dua, pirang-pirang ramo suku dua. Disuai-suai pirang-pirang ramo teh. In kana lamun mah bukti naon al ma'u caina la yasilu eta henteu nepi ieu cai ilaihi kana itu ramo. Ila bidzalika angingku disuai-suai gitu. Wasadisu jeung ari anu sadis. Wasadisu jeung ari anu kagenepna. Tartibul a'doi etan nartibkeunana pirang-pirang anggahota bi ayaqaddama kalawan yen ngaheulakeun itu si jalma al wajha kana ngumbah beungeut alal yadaini mandirikeun kana ngumbah leungeun dua wal yadaini jeung miheulakeun ngumbah leungeun dua ala roksi mandirikeun kana ngumbah sirah warosi jeung ngaheulakeun ngumbah sirah ala rijlaini mandirikeun anggahota ada mandirikeun kana ngumbah suku. Jadi gitu tartib teh nya teu meunang urang ayeuna ye ngumbah beungeut geus ngumbah beungeut langsung ngumbah leungeun. Langsung ngumbah buuk gitu tah. Atawa langsung ngumbah suku heula ti beungeut teh geus ti suku kana kaki, tinu kaki karek kana sirah ngumbah sirah saeutik. Tuluy kana leungeun teu meunang. Eta teu tartib teu sah lamun teu tartib kitu mah teh kudu ngumbah beungeut, ngumbah suku, ngumbah beungeut, langsung ngumbah leungeun, langsung ngumbah hiji juz anu tetep dina sirah, ngumbah sirah. Tuluy ngumbah suku dua. Ieu sakitu. Wajib ngumbah ceuli mah eueuh, lain ngumbah ceuli mah lain asukan fardu wudu sebenarnya teu ngumbah ceuli oge, teu ngusap ceuli teu naon. Kayak aya dibahas ngusap ceuli mah. Dihareup nya asupna kana pasunatan wudu tah mah. Wajibu sareng wajib pil wudu'i eta tetep dina wudu naon izalatul ausakhi naon ngaleungitkeunana pirang-pirang kokotor allati anu ausakh tamna'u anu matak nyegah ieu lati usulal ma'i kana tepina cai ilal a'doi kana anggota wudu kana pirang-pirang anggota wudu illa ing kana kecuali lamun bukti pi izalati had eta tetep dina ngaleungitkeunana ieu kokotor teh syaddata masyakotin eta aya masakat anu banget. Jadi urang samemeh wudu teh kudu ngabersihan heula kokotor anu aya dina anggota wudu, misalkeun dina leungeun atawa dina beungeut atawa dina suku. Maksudna ngabersihan kumaha bising aya cet atawa naon tip ek gitu tah. Eta teh pan ngahalangan kana tepina cai kana kulit. Ai pulpen mah teu naon sih, soalna ai pulpen mah tipis. Tetapi lamun sapertikeun cet nempel, kurang geus ngecet nempel di leungeun. Eta si cai teh pan teu nepi kana kulit teh. Tah eta teh kudu bersihan heula si cetna gitu. Samemeh wudu teh. Tapi lamun teu ngaji mah teu nyaho teh nya wudu wae, salat wae mah tak kitu tah teu bagus. Anu teu ngarti kana ilmu fikih mah ibadahna ge.
Usul maila doi kecuali anu masakat anu banget. Contohna anu kumaha masakat anu banget teh, nu hese banget ngebersihkeun teh. Wa misluha jeung ari contohna ieu syadatun masyakat teh al ausahi eta pirang-pirang kokotor allati anu ausah tahtal adfari anu tetep yelati dina sandapkeun pirang-pirang kuku. Tah misalkan ngumbah kokotor anu aya dina jero kuku, urang teh teu mawa naon paranti pembersih kuku atau kuku urang teh paranjang karotor susah ngabersihanana. Emang geus dibersihan secara maksimal cuman teu bersih banget gitu tah. Eta teu naon, eta ngaranna asupna kana syadatul masaqah, masakat anu banget. Wala yakfi jeung teu cukup naon masul adoi ngusapna pirang-pirang gahota al magsulati anu dikumbah bala buda balik teu menang henteu min sayala nil mai tina ngaberjalankeunana cai alaiha kana itu anggota wudu. Tuh matak lamun wudu teh teu menang diusapan tetapi kudu cai teh kudu ngagolontor kana leungeun teh kudu berjalan si cai teh teu menang cokot cai usapkeun kudu dikucurkeun gitu si cai teh. Min sayana wa idza taroka jeung di mana-mana ninggalkeun itu si jalma lumatan kana satitik sogirotan anu saeutik min uduwin tina anggota wudu walau sok sanajan bukti sahwan eta barianan poho walau kana jeung sok sanajan bukti itu si jalma sahwan eta anu poho lam yasihu maka teu sah naon wudu wuduna itu si jalma hatta yagsila sehingga kudu ngubah itu si jalma hakana itu anggota wa yu'idu jeung kudu ngabalikan deui itu si jalma gusa adoi kana ngubahna anggota allati anu ado badaha anu tetep yelati dina sabadana ieu ado. Jadi maksudna kumaha ieu? Jadi lamun aya satitik can kakumbah tah eta teh kudu dibalikan deui wuduna teh. Misalkan satitik teu kakumbah eta teu sah wuduna sosanajan saeutik gitu tah. Dina leungeun teu kakumbah kaliwat garing keneh eta teu sah wuduna kudu balikan deui. Wa sunanul wudu'i wallahu a'lam bissawab.